Nah, perhidupan teh urang kudu diwacanakeun naon itu perjalanan ayeuna teh Mas anu kudu diperbincangkeun teh. Apakah gagal naik haji? Gitu. Lain seuri. Kudu jelas, pan teh kudu diwacanakeun. Nah, Urang teh Mas, doakeun urang teh rek ngajual jahe Mas. Gitu sugane atuh. Lancar. Lancar. Gitu. Itu teh aya nu nawar sekitar 500 juta Mas. Gitu. Ya, tangkal jahe teh. Tangkana beutina. Betina. Pokoknya mah 500 jeung tanahna jadina teh. Oh, Gitu. Jeung tanahna. betina. Oke, gampang Mas boga kahayang mah. Meureun iweng teh moal poho. Aya Mas. Aya. Turut Bang. Turut batu. Ngaran emas mah da mahal, Ki. Mahal. Ngantep payu. Hah? Heeh, ngantep payu. Asli teh payu. Di ibarat nanti kieu nya. Ari emas mah payu, tapi lamun tong make gitu, ieu mah pan make emas Oh, ribu. ribu. Wah, enak we perhitungan harga emas sabaraha. Harga emas Arab geus sabaraha. Komo di barangna Arab mah kieu nya. Namun jeung barang Di barangna gitu. leuwih mahal. Heeh, marok buka. Gitu. Cek orang Sunda mah rok geura buka. Ada orang mah orang Sunda. Ieu mah orang Jawa. Ya tertewa kurang Jawa kumaha. Gitu. Namanya Jawa, Sunda Jawa orangnya Jawa. gitu. Jawa Barat. Ai cerita orang Sunda mah kieu. Li ibarat anu tolab. Anu tolab teh meureun da ajengan ge nya aya hasrat lah ka awewe mah gitu. Seru ada makhluk hirup. Hirup. Ajengan teh kan balik. Balik. Pangi jeung awewe. Ku pamajikanna teh kapangiheun, dina kapangiheunna teh tina sorban. Ari ajengan teh jadi mawa tiung ka eta. Pahili. Nah, cenah sorban teh jadi tiung kan jeung saha. Eta. Jadi awena teh pasti nanyakeun. Ngadesek. Ngadesek. Pas dek sare teh. Sare teh. Wah. Gitu. Jadi kudu loba hijrah. Hijrah. Tidak Tah eta. Ulah ngelumut wae, Mas. Asli. Tah eta Sunda. Tah Sunda bahasana. Kisok lamun bahasa Jawa Bahasa Jawa mah kitu. Gitu. Ripuy. Kan ari Sunda mah li ibarat aya Susu dina dada. aya Sunda aki-aki mas haus hayang kikituan. Gabrug nih teh jerit tangkep jerit gitu. Kudu orang seumat teh dieukeun. Teu dicatatkeun nya atuh. Gitu. Sadar mah gabrug. Pas dikitukeun teh meureun naon si Aki teh cenah sinariun barangna teh badag kudu sampingna. Diasupkeun ning sampingna. Malum nih pikun. Teu karasaun nyangkana teh barangna we, aya pasan di dibawakeun teh sarungna. Pas ditinggali teh naon ini teh paeh mun katingali teh nu pola hideungna teh eueuh masa naon teh. Atuh dah. Asup lingis meureunna gitu. Pas dicabut teh di sana teh kupak ya gitu. Ya gitu. Ai nu badak mah apa namanya? Ya. Nyetak hidup jelema mah kudu situ kaul irul lempeng, Mas. Kudu yakin, Mas. Percaya. Ayo we ngaduk-duk mah waripu. Ayo kai. Bahas naik haji. Pas naik haji. Pan haji goni haji gopur. Lamun teu wani lapur gitu. Gitu. Memang eta teh hade eta teh bahasa eta teh, Mas. Gitu. Tah lamun Kalau bahasa saya ada. heeh. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Wani Wani gitu.
Lalu cek Sunda mah Mas cing coleh hulu cing teu dikopeah Mas gitu. Enak ya tadi. Ini enak ini. Genaheun tadi teh. Dek dilelet. Lelempangan Tung jauh tinggi saneangan. Pau sih gebrus. Tanggal newa. Tanggal newak. Bisa bola. Cilakaun pan engke mau ditewak aing jadi nu gelo. Sorry, mana yang mau aing jadi nu gelo teh. Tuh, bunga. Bunga. Bunga mun aing jadi nu gelo mah. Bunga mun aing jadi nu gelo mah. Bahagia. Lo batur. Oh, batur teh gawe. Dobrang sekarang. Bukan teh. Hampuranya. Hampura sih ate ka aing. Salaman. Cok, sesalaman buru hampura aing teh. Nah, aku panci. Colek gitu. Asa teh geunaheun. Balikan ya. Salaman sing ade. Tah, gitu. Kieu panari Sunda. Tes bro. Ya mau naon? Colek gitu. Kok sering nyokot tasi. Bogok. Kudu hade salaman maupun orang Sunda sarua, orang Jawa sarua gitu. Sama Saling pan kudu sama-sama. sama kawan. Oh. Belum buka. Nanti. Apaan tetesan limbat? Terakhir. Tetesan limbat. Bukan sayur. Napas dulu. Mas bok mas. Ajak dia Mas. Kemong. Teuing tempo ditu. Bisi leungit mong euy. Bisi kuculik. Budak kudu terapti. Kudu inget keur ngieuna. Kembae lain dak awewe deh atuh malikat gegeting. Lah moal amanya Keur reuna barang paling we ari geus lahir mah gujrut selalemur.